Kegiatan dinten ka-11 dina sasih Ramadan. Tabu 4 langkung 43 menit ti dieu sapertos biasa abi bade berangkat ngaos kuliah subuh. Masya Allah teu karaosnya baraya atos dinten ka-11 we ayeuna teh. Baraya kumaha saomna di kaping hiji dugikeun ka ayeuna kaping 11 tos aya anu bolong teu acan. Upami abi mah bolongna atos genep baraya margi di kaping hiji mula abi atos ngawitan head. Rupina makin boboran oge moal netepan ida peda abi headna ngawitan teh di kaping 18 Februari. Salami calik di Tasik atos kenging 8 tahun abi ngiringan netepan id teh mung neme sakali. Margi tahun-tahun kadieuna abina osok menikah leresan pisan nuju head wae. Upami baraya aya anu kitu teu sedih sinya tapi nada kumaha deui eta kan rusuh ti Gusti Allah. Gancang carita ieu pangaosan sekitaran tabuh genep atos rengse abi oge ieu mah jeung Uwi sareng anu sanesna. Nuhun ya baraya tos ngarencangan ti angkat mula dugikeun ka ayeuna atos Uwihna deui ngaos. Teras ieu teh sekitaran tabuh tiluna aya anu masihan ka abi ieu upami labu teh basa Sundana naon baraya. Pokona mah ieu tah labu sareng cengek hatur nuhun nya teh masing kagentosan deui ku anu langkung-langkung. Dilajeng sapertos biasa sekitaran tabuh 5 sonten di dieu abi bade persiapan masak kanggo buka. Kaleresan abi teh gaduh stok daging ayam 2 deui di dieu teh minangkeun nama bade didamel garang asem. Tapi baraya ieu mah garang asem versi sederhana margi samarana mung saaya-aya. Kanggo samarana di dieu abi mung nganggo bawang beureum, bawang bodas, cengek sareng tomat. Lajeng di dieu ku abi dipasihan cai saalit. Kanggo sabaraha tambihna di dieu abi mung nganggo royco sareng ladaku. Ieu abi masakna teu lami mung sababaraha menit margi da dagingna atos asak ti payun teh kenging ngungkep. Kanggo masak atos rengse ayeuna mah kantun ngantosan adzan magrib. Kanggo dinten ayeuna mah abi masakna mung daging ayam hungkul margi nyiepkeun bahan anu aya di kulkas. Lajeng nambihan we eta bala-bala opat sareng kurupuk kenging tadi meser ti warung. Upami ieu labu anu kenging pamasihan tadi ku abi dikukus tadi dipasakna sakantenan sareng masak nasi. Dilajeng sapertos biasa sekitaran tabuh 8 wengina abi di dieu neme rengse tarawih sareng marurang kali ngaos. Rupina dicekapeun sakieu video ti abi teu kenging bosen-bosen ya baraya hatur nuhun.